Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 2 hiji. Wal maqalatu sadisatu ari maqalah kagenep eta an Abdullah bin Al-Mubarak. Ay Japid al-Qadi. Japidul Qadi tegas nama incu na Qadi. Nuhul Maruzi tegasna Nuh al-Maruzi. Man sing sajalma sholla anu maca sholawat si iman kula yaumin dina saban-saban poe isnatai asyarota dina ekana 12 naonana rakaatna salat maksudna sholawat ya. Wahia ari itu isnatai asyarota eta rakaatani 2 rakaat qabla subuh samemeh subuh. Wa rakaatani sareng 2 rakaat qabla duhri samemeh duhur. Wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'da hadina sangeusna duhur. Wa arba'u rakaatin sareng 4 rakaat qabla asri samemeh asar qabla asrin samemeh asar. Wa rakaatani sareng 2 rakaat ba'da maghribin sangeus maghrib. Oh, jalma anu salat 12 rakaat salian tinu salat sunat wajib ya. Nu eta nu bieu disebutan teh ya. Pakod ada makanya tangalakonan si jalma hakos salati kana hakna salat. Ieu geuning tanu anu sok hoream teh urang sok kadang-kadang kaburangan komo ari rusuh mah. Ya Allah ya Robbana. Hese ngaraksana luar biasa. Ajalma nu ngaraksa eta teh maka yakin jalma teh kaya-kaya ngalaksanakeun kana hak salat. Parebut komo geus dahar euy hek adan udud we heula jeung udud urang teh. Mudah-mudahan we Gusti ngahampura Gusti ya Allah ya Robbana. Liqaulihi kana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam rohima maparinan rahmat sallallahu Gusti Allah imro'an ka hiji jalma. Sholat anu salat si jalma qoblal asri samemeh asar arba'an kana 4 rakaat. Tuh, Allah nurunkeun rahmat ka jalma nu sakira-kira eta jalma daek salat 4 rakaat samemeh asar. Wa kana sareng kabuktosan Nabi eta yusolli salat Nabi teh qoblah sampai asar arba'an kana 4. Yapsilu anu misah-misahkeun Nabi teh bainahunna di antarana itu arba'an teh bitaslim ku salam berarti 2 rakaat. Da asalna salat mah nyaeta 2 rakaat. Kanjeng Nabi oge misah-misah ieu teh. Misah-misah 2 rakaat heula. Salam tu langsung deui 2 rakaat deui kitu. Wali Tabrani eta tetep ka Imam Tabrani. Man sing sajalma sholat nu maca sholat manu sholat si jalma teh arba'a rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat qoblal asri samemeh asar haroma maka ngaharamkeun sallallahu Gusti Allah badanahu kana badana si iman ala nari kana neraka ya Allah ya Robbana. Bener pantesan hoream ieu luar biasa geuning luar biasa padilahna jalma nu 4 rakaat sholat samemeh asar maka diharamkeun ku Allah teh badana kana neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan orang bisa ngalaksanakeun sadayana. Wa naqula sareng nukil sa Syekh Khalil Ar-Rasyidi minad Dimyati ti Syekh Dimyati fil matjari robihi dina kitab matjari robih neangan ta urang meuli lah. Min khobari Muslim tanya. Dina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Ma min abdin tepati-pati ti hiji jalma yusolinu salat si jalma teh lillahi ta'ala karena Allah ta'ala fi kulli yaumin dina saban-saban poe sintai asrota di kana 12 naunana rakaatan tatawuan karena arah-arah salat sunat goero paridotin anu salian ti fardu illa anging bana ngadengkeun sallallahu Gusti Allah ngabangun Allah lau pikeun si iman baitan kana hiji imah fil jannati di surga. Subhanallah. Allah geus mempersiapkeun lahana, Allah geus mempersiapkeun bangunana keur pikeun jalma anu daek salat 12 rakaat dina poe sapeuting tah kalayan salat sunat. Kalayan salat sunat nya 12 rakaat. Lamun urang geus bisa ngaraksa kana nu fardu
geus bisa memperhatikan nu luar biasa karena urusan nu fardu, maka orang bisa ngarasakan sunat. Terkadang orang masih kena lalawona dina urusan kaparduan, maka Allah moal mungkin maparinan karesep rasa mahabbah, rasa hayang karena urusan sunat. Bisa jadi ku teu daekna urang ngalaksanakeun sunat teh ku sabab aya keneh dina hate urang ka kurangna ngaraksa dohir batin urang karena urusan kaparduan gitu. Kitu saudara teh ini dina surah Mutawaffik aya. Tayata jada namahan saat Turmudi Imam Turmudi arbaan kana opat qobla duhri sampai duhur. Warok ataini sareng 2 rakaat ba'da hadina saeusna duhur. Warok ataini sareng 2 rakaat ba'dal maghribi dina saeus maghrib. Warok ataini sareng 2 rakaat ba'dal isya'i dina saeusna isya. Warok ataini sareng 2 rakaat qobla salatil godati dina samemeh salat subuh. Tayata namahannya 2 rakaat 4 rakaat samemeh duhur, 2 rakaat sabada duhur, 2 rakaat ayeuna sabada maghrib, 2 rakaat sabada isya, 2 rakaat samemeh subuh. Wali Tobroni sareng pik eta tetepikeun Imam Tobroni man sing saja masalah nu salat si iman qobla duhri samemeh duhur. Arba'a rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat ka annama tahajjada saperti saknya si jalma salat tahajud bihinna ku itu 4 rakaatin teh min lailati tina peutingan si jalma. Allahu akbar. Salat samemeh duhur 4 rakaat eta teh jalma sapertikeun jalma nu salat tahajud. Akur yeuna teh bandinganna teh min lailati wa man sing sajalma salat nu salat siman hunna kana itu 4 rakaatin ba'dal isya'i dina samemeh isya dina saanggeus isya eta kamislihinna seperti nyana itu naon ka mana ieu teh si jalma min lailatul qadri tina lailatul qadar. Jadi seperti nyana itu 4 rakaatin gitu kadinya. Sanyana 4 rakaatin eta min lailatul qadri tina lailatul qadar. Jalma ieu mah sabada isya, ba'da isya 4 rakaat. Tuh man sholahunna kan 4 rakaat artinya ba'dal isya. Hitung-hitungan we hiji witir. Eta teh sapertikeun salat dina lailatul qadar. Wa min sama tina kulantaran ayeuna kamislihinna qala ngadawuh sah Ibnu Mas'ud laisa henteu aya naon sayun hiji perkara oge ya dilu anu ngabandingan tah salatal laili kana salat di waktu peuting mana min salatin nahari tina salat di waktu beurang illa arbaan angin 4 rakaat qobla duhri samemeh duhur. Daya nu ngabandingan itu nya ya dilut kana se pain. Moal aya salat di waktu beurang nu bisa ngabandingan salat dina waktu peuting terkecuali 4 rakaat qobla duhri. Wa padluhunna sareng ari utamana itu arbaan. Itu 4 rakaatin ala salatin nahari kana salat beurang eta kapadil jamaati seperti ngunggulanna salat berjamaah ala salatil wahidi kana salat sorangan. Wakana sareng kabuktosan Nabi sallallahu alaihi wasallam eta yusolli salat Nabi teh hinna kana itu 4 rakaatin. Wa yutilu sareng bahkan ngalamikeun Kangjeng Nabi mapihinna dina itu 4 arruku akana ruku wa sujud jeung sujud. Wa yaqulu sareng ngadawuh Nabi innaha sanyana itu saah eta saatun hiji waktu. Tuk tahu anu dibuka pihadina itu saah naon abu-abu samai pirang-pirang panto langit. Pa uhibbu maka kami karesep kami teh ayas ada kana yang naik li ka kami pihadina itu saah naon amalun amal solihun anu soleh. Dan memang kaharti lamun ayeuna tengah peuting jalma karesepna sare keur bebetahna sare lamun dina waktu beurang jalma teh saeutik nu ngadua sabab karesepna jalma teh dina neangan dunya. Jadi dina nalika sibuk dina urusan dunya di dinya urang sok laksanakeun salat. Nah, jadi kokojo nak sholat dina waktu beurang mah qobliyah duhur. Qobliyah duhur itu kan? Qobla duhri itu 4 rakaatin benar qobla duhri. Allahu akbar ya Allah ya Rabbana. Pira kurang teu kapita mudah-mudahan urang bisa ngaraksanu 2 atuh urang teh.
qobla duhrin. Waman sing sajalma soma anu puasa si iman amalkeun tah 2-4 rakaat samemeh duhur eta teh eueuh deui naon doa nu mustajab di dinya dina nalika ngadua sabab dina waktu eta dibuka ku Allah panto-panto langit sehingga moal aya hiji pagawean hiji amal soleh hiji doa nu ditolak ku Allah naik kabeh oge amal soleh di dinya kitu pangintennya. Waman sing sajalma soma anu puasa si iman mingkuli sahrin tina saban-saban bulan salah satu ayamin. Tadi disebut ya ayamul wahiyah ari itu salah satu eta ayamul bed. Ayamul baidi poean caang bulan gitu nya. Jalma nu puasa di tiap bulan 3 poe wahiyah ari itu salah satu eta salasa asyara. Dina poean ka-13 wa talia sareng anu poe anu nyanding karena itu salah asar berarti 13, 14, 15 ayamul bed eta pas bulan nyaeta moncorong ka dituna purnama ila pil hujati angin dina waktu ibadah haji ya sumu anu puasa si jalma teh kan ari eta anu ibadah haji mah eta poean tasrek nya 11, 12, 13 nya 13 eta hari tasrekannya kecuali dina ibadah haji asa disa asaro karena tanggal 16 ya sumu puasa si jalma teh asa disa asaro karena tanggal 16 aw yauman atau karena sapoe badahu dina saeusna sadisa asaro mana ieu badala salisa asaro barina jadi gaganti poean ka-13 wa hikmatu kauniha sareng ari hikmah buktina itu ayam eta salah satun tilu eta salah satan anu tilu annal hasanata kana sanyana kaalusan eta bi asri amsalih tetep kalawan 10 perumpamaanana itu hasanat pasomu maka ari puasana itu ayamul bed salah ayamnya salah teh eta kasomi syahri sapertikeun ukuran sabulan puasa sabulan zaman nu sabulan sakali sabulan dina pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 puasa maka sapertikeun puasa sabulan full walidzalika sareng kulantaran itu saumu syahri yasulu bisa hasil naon aslu sunati asal puasa sunat bisaumi salasatin tina puasana ku puasana ayeuna 3 poe min ayami syahri di mana bae ayeuna pirang-pirang poean bulan kadanya kitu deui seperti yaumis ayami syahri pitu padina kitab tuhfah tuh mun urang rek raksa kana puasa sok urang teh raksa ta puasa 3 poe dina pas ayeuna rek bulan purnama tanggal 13, 14, 15 disebut eta teh nyaeta ayamul bed disebut ayamul bed pas cacaang pakod ada nyata maka nyata ngalaksanakeun si jalma teh hakosyami kana hak siam berarti bisa disebut jalma teh eta so imun jadi jalma-jalma anu tukang puasa amun jalma bisa ngalaksanakeun poean anu 3 eta tadi mah jalma kan anu bisa ngaraksakan 12 rakaat maka eta jalma bisa disebut ahli salat sabab geus bisa ngalaksanakeun hak-hakna salat ieu sami saum ge kitu. Waman sing saha jalma Qur'anu maca si iman ya pikulli kulla yaumin dina saban-saban poe mi'ata ayatin kana 100 ayat pakod ada maka nyata nyumponan si iman teh hakul Qur'ani kana hakna Qur'an ya Allah ya Rabban naon we sok urang teh teuk maca ayeuna Qur'an teh nepi ka 100 ayat dihitung ku urang sadayana tuh jalma eta kaya nyumponan kana hakna Qur'an wa qiraatul munjiat wa qiraatul munjiat sareng maca wa qiraatul munjiat sareng ari macana surat pirang-pirang anu maca surat pirang-pirang nu nyalametkeun asabati anu 7 eta awala leuwih utama wa ya sareng ari itu munjiat teh eta alam alif lam mim tanzil wa yasin wa fusilat waduhon apa salatnya usilat ini wal waqiah wal hasr wal mal wal mulk
wa ayyakro sareng maca si jalma ida asbaha di mana-mana isuk-isuk si jalma wa ida amsa sareng di mana sore-sore si jalma awa ilal hadid kana ayat mimiti surat hadid duh kumaha lah tingali benya wa khawatimal hasri sareng pirang-pirang penungtungana surat al-hasyr wal ikhlas sareng ikhlas wal muawadataini sareng palak binas palak sareng anas salasan kana tilu kali nah. Jadi lamun ayeuna jalma maca nasi jalma kana surat anu munjiat surat munjiat surat anu bisa nyalametkeun anu 7 teh eta leuwih utama mana alif lam mim tanzil yasin fusilat duhon waqiah hasyr jeung muluk etanya jalma deui maca di mana-mana isuk-isuk jeung sore-sore kana awalna surat hadid ayat kahiji dina surat hadidnya awal-awalna ayat surat hadid jeung ayeuna panungtunganna al-hasyr jeung surat al-ikhlas khawatim pirang-pirang tutup surat duka ditutupna ku surat al-hasyr jeung al-ikhlas ya teh jadi geus masa ayeuna awal hadid awalna surat hadid ditungtungan ku al-hasyr al-ikhlas jeung palak binas gitu ieu teh mah tilu kali berarti nya maca al-hasyr berarti idaja anasrullahi wal fath al-hasyr teh eta kan nya lain eta mah an-nasr ieu mah al-hasyr nya bener ieu mah akhir jadi akhir surat dina al-hasyr orang diteangan lah lamun al-hasyr mah wal khaliqul bariul musawwirul asmaul husna etanya lamun al-hadid mah nya eta sabahalillahi ma fis samawati wal ardu etanya awal hadis itu pilarian we tuh di barengan surat ikhlas surat falaq jeung anas tilu kali tah etanya dina waktu isuk-isuk sareng sore babari deui eta lamun maca kitu urang al-hasyr la pondok al-hasyr meureun wal bariul musawwiru lahul asmaul husna lamun eta sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard terus kadituna salit ayatna wa man sing saja mata sodako nu bisa sodako si man teh fi jumatin dina poe jumaah bidirhamin ku sadirham poe jumaah bisa sodako sadirham au bima atau ku perkara yusawi anu ngakuran tumahu kana itu dirham pakod ada maka nyumponan si man teh hakko sodako ti kana hakna sodako iya dina poe Jumaah mata kurang kudu nah eta mah ayeuna rek sameme Jumatan keur Jumatan atawa geus Jumatan atau bahkan malam Jumaah nu penting geus asup poe Jumaah di malam Jumaah ge da geus asup maka eta jalma kaya-kaya nyumponan kana hak sedekah mudah-mudahan urang biasa ngamaalkeun sadayana dina nalika aya kesempatan urang sadaya jeung teu aya kesempatan objek tetep Allah maparinan ka urang teh istiqomah ibadah tetep maparinan hidayah jeung taufik mudah-mudahan ku uninganna urang kana ieu Allah maparinan kesempatan ka urang sadayana tiasa ngamalkeun amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab.